benar. Kan itu ini kemarin disunatan kanyut uing. Wah. Atuh lah kasar sama nyebut kanyut teuing. Kasar tuh. Atuh kasar kanyut maksudnya. Itu pembahasan orang Sunda mah kanyut. Oh kanyut itu babasaan. Oh, ada nu lewat lemas. Kanyut. Kanyut lemes sana. Klakson mobil. Naon kita? Titit. Hayang kanyut nyawa kanyut lemes tenang. Kanyut lemas. Nyawa tuh mana? Hampelas. Emang tapi benar ibu bapak sadayana. Ai kanyut mah da jeung istilah. Semenit kos aya mah neatan huntu teh. Sarina aja berat teuing uing. Emangnya aya paribasa kunyut kanyut dina punuk. Kanyut dina punuk. Tak eta teh borangan. Kanyut dina tarang. Eraan. Nah kitu ayeuna kanyut kunang. Mubrukeun eta teh. Mubrukeun gitu. Hayang gede teh kanyut. Naon? Naon? Hayang gede kumaha? Roto mau. Ya saya itu saha mah jadi nanya saha sok. Ame kerenalan sok. Abang kieu. Kumaha sok tadinya. Cek baunya. Cek emak maneh. Naon cenah? Ucir. Amat cenah. Ngaran mana tak beja-beja ka batur. Sok sanajan. Kulo jempol suku maneh ge ulah nyahoan. Oh, jeung ulah nyahoan. Yang ngaran maneh teh Ucir. Wah, teh sia maneh kan. Meni ku hese ngaran maneh teh buncit. Siap. Apa cek maneh biar nyanan. Itu loh cenah mah. Dia kan geus teh. Oh itu kumaha? Cek mawi. Heeh. Ucir. Kumaha ngaran maneh ulah dibeja-beja. Ulah beja-beja ka batur. Jempol suku ge ulah nyahoan jeung ngaran maneh teh Ucir. Oh, berarti ngaran maneh teh Ucir. Siapa kitu teh nyahoan eh? Ai, asa kuliah lah. Beja-beja ngaran uing mah. Oh, coba balik kade. Cancar mah teuing ge elo lemot ya kumaha mah. Heeh. Cek indung maneh, cek emak. Ucir. Ngaran maneh ulah diomongkeun ka batur jeung ngaran maneh Ucir. Ucir. Itu suasana jang jempol suku uing teh nyahoan. Oh, gitu. Nyata mata kaso. Aing ngaran ieu teh saha ngaranna? Ucir. Ucir urang nyaho ngaranna maneh Ucir. Cek emak maneh. Cek mawe. Heeh. Pak, urang tahu. Jadi cek sia lain. Cek emak maneh. Wah, saketa kitu. Alhamdulillah yang ngaran maneh teh Ucir. Cek emak maneh. Heeh. Semoga aya nama orang hiburannya, Cir. Heeh. Naik nyanyi kenalan. Oh, nyanyi umah. Kayak mana teh lagu aneh-aneh. Anak-anak atau setelah Lagu danduy. dangduy sama ayat teh balen. Nah, Ya kumaha ngomong ka mana? Pabrik dia. Tolongan tuh. siapa? Eta ngomong leungeun mun dipabalitin kabel. Apa tadi mah teh kumaha sateh? Apa kieu nya? Wah, teman kieu. Balik lu eta. Ya mah nyontok ka tuh. Terus Gua itu gitu. atuh sama ditanggomekeun ka batu pada asal ge heuh. Ayo bikin aku mah. Makanya minta cicing dia nya. Cicing dia. Sini boleh buat kita. Olah. Sama kayu guding-guding dia terus main ulang layangan deh. Apa tuh sih teh? Masih mau kabatur pe. Sebenarnya nyanyi. Lagu eta. Lagu anak-anak. Lagu dua. Oh, terus sesuai benar. Nah, mati seueur. Si sama jorok ngomongnya. Itu jorok naon sih teh? Si sama ngomongnya cuma dia. Sesuai. Lain sesuai gitu. Eta dituntut ngomongna sesuai gitu. Sesuai. Weh, dijikeun. Naon? Sesuai. Weh, dijikeun. Sesuai. Astagfirullahaladzim sepakat kadinya wae. Sekali disanya. Weh, sesuai. Sesuai tuh. Sama kita jorok. Udah dikitu bae deh. Langsung gerakeun set tinggal lu kita. Pak Hajat. Oh iya. Pak Hajat. Heeh. Pak Etem. Hah? Etem mas bapak ini di buah. Etem. Bapak Edem. Bapak Edem. Pak Edem. Iya lagunya Bapak Edem. Anu kumaha? Edem nih. Cicak. Jauh. Siapa sih? Siapa tidak?
Tina cicak sama edem-edem di dinding.